Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alo sadayana. Wilujeng tepang dangu deui sareng emang di Jomantara melalui galura saluran channel YouTube anu ku emang dipidangkeun kanggo pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana anu mika cinta, mika resep kana hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Mangga ngahaturkeun ieu acara dongeng Sunda kanggo pamirsa sadayana. Harapan mang mudah-mudahan haturan mang ieu aya bahan katampi ku pamirsa sadayana tiasa leres janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah janten rencang pamirsa sadayana tina sagarupi aktivitas pamirsa sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna. Alo sadayana pamirsa sadayana mang midangkeun ieu acara dongeng teu luput tina sagarupi kalepatan sareng kahilapan mang selaku admin. Maka ti kitu mang sejak nyuhunkeun dihapunten heula ka pamirsa sadayana tina sagarupi kalepatan sareng kakirangan tina sagarupi seueur basa bae carek kitu teh nya istilahna mah hapunten sagarana ka pamirsa sadayana. Mudah-mudahan pamirsa sadayana ngamaafum ka emang. Pamirsa sadayana bangga atuh anu tos ngantos kantos di pedana acara dongeng Sunda supados nantinya kolong kana waktos mangga urang pedar wae ieu acara dongeng Sunda kanggo pamirsa sadayana geura mangga tontonan soson-soson dina HP-na sewang-sewangan geura mararanco deui geura siap-siap kanggo ngadangukeun ieu acara dongeng. Sok geura kaparayun geura mararanco dina HP-na sewang-sewangan. Prung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Kiwari Mang Dedi baris neruskeun hanca carita dina judul Sirbing baris ditaratas bagian anu ka-11. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-10. Pedaran Mang Dedi kapegat ku wanji dina mangsana bahwi kanta sareng si Gandol nyatana Raja Belit harita teh keur aya di kerajaan Gugug Kancana nya atanapi anjing ajag teh. Malahan mah harita si Gundul teh si Gundul si Ganol meureun si Gundul si Ganol teh harita keur ngadongengkeun tina ngeunaan pangna bisa babarengan jeung warga manusia nyatana bahwi kanta. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Namun kadihilap ya. Demi kalangsungan Mang Dedi anu dina mangsa ayeuna nuju medarkeun ieu carita panuhun lo kadihilap like, subscribe, komen oge kadihilap gambar loncengna toel walanya demi kamajengan Mang dina mangsana medar ieu carita. Hatur nuhun lo pamangrupi perhatos sarana mangga urang Bandungan namun kadihilap pilih ku galih nu saena singkahan kumanan nu awona nya. Itu cenah. Mangga lo urang sami Bandungan ieu carita Sirbing bagian anu ka-11.
maklum di keayaan di negara siluman, khusus nama atau di kerajaan siluman Gugug Kancana. Lain kacapi suling, tapi ieu mah kusora angin anu ngaguru nu nandakeun aya di keayaan alam bumi. Malah harita atuh si Gugug Kancana neuteup ka Bahwikanta, ret ka si Ganol pok harita. Kumaha? Sebenarnya pamaksudan maneh tenor. Jeung ari eta saha manusia geus kolot kitu. Make jeung digagadag ka dieu sagala. Cek Raja Anjing alias Kejelu bari ngareret ka Bahwikanta. Teka loba catur deui ngan barabat harita si Ganloh alias Raja Berit. Ngadongingkeun segala maksud jeung paniatanana ngeunaan pacengkadan antara manehna jeung Raja Siluman Ucing nu katelah Ki Parongpong. Dah si Ganloh mah can nyahoeun sabenerna Ki Parongpong teh ayeuna mah geus teu jadi raja, geus direbut deui ku adina nyatana Ki Parangpang. Syamalah make jengang sonan sagarupa majarkeun teh Ki Parongpong nangtang gelut cenah nangtang ka si Jeluk kitu pok-pokanana eta Raja Berit. Itu dongengna Ki Jalu Ki ya itu Gugug mata kuring bebeja ka Gugug oge hari ngeunaan ieu manusia katalahna Abah Wikanta cenah Gugug. Lain manusia samanea manehna mah aya meureun salukur maneh mah. Bahwikanta ieu teh sobat kula, jadi siap ngebantu ka kuring jeung ka Gugug Kancana. Kitu. Cek si Ganol Raja Berit teh ngadongengkeun kalawan panjang lebar nyatana ka si Gugug Kancana. Ngadenge kitu atuh harita. Anu bener sia si Parongpong atau si Parangpang nu nangtang yuda kaing teh sugan hayang ditumpur ludeskeun teh si Parongpong jeung sakabeh rahaya dakwaing teh teu nyaho kitu kajewek dewek teh saha cek Gugug Kancana langsung kaangsonan ku omongan Ki Ganol alias Raja Berit nu antukna terus we babaung estuning mata gandeng anu ngadengekeun. Kenaon kuring ngabohong, kuring mah tada ngabohong kakapeungan. Ai teu kapaksa-paksa jeung mah tah saksina si Abah. Bener hayang diweweje ta si Parangpang teh jeung si Parongpong teh jadu mandi teh sia. Terus ayeuna maneh hayang kumaha heuh? Dewek kudu langsung ngajorag ka gogobrogna si Parongpong Raja Ucing aja kumaha. Cek si Gugug Kancana muni ujug-ujug langsung sumangat pisan. Ari kana ributan mah bangun resep abong bangsa siluman. Ngadenge atuh kekacapan Gugug Kancana kitu pok atuh harita Raja Berit nu katelah si Ganol. Kiyo teteh. Gugug
Ari gugungnya, itu ay seorang manusia. Anu adalah si Rabing. Si Rabing keke keke. Asa-asa kung singajenge kulage oy. Babanit manusia letik anu cek beja mah bisa naluk-nalukun bangsa siluman teh alin. Lain, nyoy. Yang eta, tagutin apa, Gugung? Ngajenge we ieu dek oge. Ya ari jeung dekah mah can kungsi bantro. Hayang puguh ge panggih jeung mangkeluk nu katelah sarebing teh euy. Hayang ngajaja sakumaha kasaktianana teh mangkeluk. Keda, urang tanyakeun heula we ka si Loreng. Intelijen dewek ngeunaan saha-sahana sarebing. Hei, Loreng, ka dieu sia. Satuluyna kijelug nyalukan salah saurang penggawana. Nyalukanna oge atuh ku babaunge mun lambat na keranan. Telila kurunyung seorang penggawa anu sarua beungeutna ajag. Da siluman ajag panan penggawana oge. Ade aya pikeun sang naon Gusti? Au. Izin api disaur ka payuneun Gusti. Cek eta penggawa terus manehna oge babaung heula sakedeung. Cedok nyembah dadakuna mah. Ngadenge atuh penggawana kitu pok harita ki jero. Dengekeun euy. Dewek rek aya tanyakeun ka siling. Ari siling masih pasti apa? Ya kungsi ditugaskeun ku dewek panjadi tukang maca-macalin. Di negara manusia masih teh intelijen aing. Ari siling ya onje. Kahiji anak manusia letik nu katelah sirebing jawab sia. Geleng. Atuh pasti we apa mah sirebing hiji-hiji nagil anak jelema bisa warawuh ka bangsa lalamat jeung lelemut Gusti. Kaasup siluman jeung barakasakan sanesna. Teu beda jika bangsa urang jabati kitu ge. Manehna mah bisa ngartoseun kana omongan sagala rupa sasato anu aya di jagat ieu Gusti. Cenah mah dilagukeun teungeunna. Syukur sia diong. Ari kitu mah siling memang geus bisa dianakeun ku kula. Malahan mah Gusti. Anan anu ngelehkeun ki parongpong oge sirebing teh. Laras Gusti nalika manehna kapuntangan lutung. Kapuntangan tulung ku piparangpang. Raja anu kalindih kerajaan ngalindih kerajaan ti parangpang teh Gusti. Anu eta tayalian ti adina sorangan teteh. Anjing gulang-gulang nu katelah si Dole ngajelaskeun deui karajana bisi pohoeun meureunana. Wah, kitu. Ludas pisan Gusti. Ari sugan kuring maki porongpong keneh rajana teh. Paingan atuh. Raja beurit harita asa kabejaan ku penggawa anjing ajag. Digano meuni colohok dak ceuk pamikirna tadi maki porongpong keneh raja siluman ucing teh. Ayeuna geus karampi deui ku lanceukna nyatana ki parangpang.
Itu geningan nyol, nurutkeun kacadangan ki doleng mah jadi. Lamun kitu mah lain ki porongpong atuh meureun. Jadi anu kudu diwawajet ku dewek teh. Nyatana lanceukna nu katalasi parangpang sabab tahta kerajaan geus direbut deui kitu dah. Nya, Gusti. Datu apal atuh sugan kuring maki porongpong kene we Raja Siluman Ucing teh. Baru kanan geus direbut deui ku lanceukna. Keun wae lah. Ganyoy. Raja beurit pokoknya kieu euy. Arek keporongpong, arek parangpang, arek perengpeng oge pikeun aing mah kudu balitungan jeung dewek. Ya bohongan geus wani-wani nangtang yuda sia ka dewek. Ya, cuk si Gugug Kancana nandaskeun. Aduh, terus kumaha ngeunaan si Rebing musuh nu utama nama Gusti? Apan si Rebing jeung ti parangpang oge talalu. Tah, patalukanana teh tal adi lanceuk teh taralu ka si Rebing Gusti, ti parangpang boh ti parongpong. Harita urang kudu bisa maehan si Rebing we heula atuh Gusti. Ceuk Raja Beurit nu katelasi Gandol ngangsonan deui kaki jelu nyatana ka Raja Gugug Kancana. Ari Abah Wikanta mati tadi get ngomong sakacak-kacap acan. Keur mah ngadengekeun oge sirahna sakapeung ungut-ungutan jiga nu heueuh tandaning panuju kana rupa anu keur digunemkeun. Malah harita keneh oge Ki Gugug Kancana ngomong deui mencek urang mah ngagogogna ari pisan estuning mata keluar. Yagan atas ya ku dewek yang si Rebing-rebingnya. Aing kudu gimir sejak oge eueuh. Sok, rek iraha ngajorageuna sia. Are ka mana heula? Are ka si Rebing heula atawa ka si parangpang jeung porongpong sok. Are ka si perengpeng. Ceuk Raja Gugug Kancana meuli sumanget pisan ngomongna teh. Ditungtungan ku babawung deui estuning mataku kurayeun kana punduk anu borangan. Yok, ayeuna mah urang make cara nu lancip deuleu. Sangkan cainya herang laukna oge beunang. Kumaha nur ieu? Lamun indung bapana si Rebing urang culik, terus kadang di jero obag. Ari obag teh naon? Bui, goblok. Kumaha satuju sia mun kitu? Ceuk Raja Anjing alias Raja Gugug Kancana nembrakeun pamanggisna ka Cigano. Ka Cigano Raja Beurit bari ngarelet deet ka Bah Wikanta. Ari Bah Wikanta mah teu pipileun ngobrol. Ngan seukur kitu wawuh teh wawuh hungkul kana bahasana malapur teu ngarti seutik acan. Ngadenge pangajak ti Ki Jelug alias Gugug Kancana. Ok Cigano harita. Itu hade we. Teu kudu hese-hese jangan si Rebing mah. Datang tu manehna bakal nyusul ka dieu pikeun nulungan indung bapana. Nu satuluйna kumaha yeuk di Gugug Kancana we teh mah. Rek kumaha keunana oge. Ceuk Raja Beurit nu katelasi Gandol panuju kana rencana Raja Ajag kitu teh. Ari Bah Wikanta mah ukur umut-umutan we jiga nu heueuh pada mah teu wani ngomong da teu ngarti di bahasana oge. Ngan gagak bukuk cuat-cuit hungku nu kadenge ku Bah Wikanta mah. Cuit deui atuh si Gandol harita alias Raja Beurit. Ari Abah satuju henteu Bah. Woi, cicing mati tadi. Ceuk Raja Beurit bari ngarelet ka Bah Wikanta.
Sedengkeun Raja Guguk oge jadi milu ngareret. Ai Bahwi Kanta harita teh rungah ringeuh tapi teuing kunaon jika nama si Raja Beurit kudu we meureunan nepakeun bahasana ka Bahwi Kanta sangkan ngarti kana omongan Beurit hungkul. Aing bah. Sok calangap bah, calangap. Atuh wah harita Bahwi Kanta calangap ting naon maksudna. Harta keneh oge atuh jiga anu diciduhan ku Raja Siluman Beurit. Kacrot leng si Bahwi Kanta ngahuleng sakedeung brai Pamirsa sadayana di mana wae ayana di mana wae linggina anu nuju tenget ngabandungan acara dongeng Sunda anu dipidangkeun ku Mang di ieu galura di ieu channel. Mudah-mudahan ieu channel dongengna kitu maksudna teh sing leres-leres tiasa katampi ku pamirsa sadayana, janten hiburan kanggo pamirsa sadayana, janten rencang oge kanggo aktivitas-aktivitas pamirsa sadayana. Hatur nuhun timang selaku admin kanggo alo-alo sadayana pamirsa sadayana anu atos ngarojong ka ieu channel. Perantawi sanana atos noel subscribe na, komenna oge nyebarkeun atanapi linkna ka saha wae ka wargi di mana wae itu ngasearkeun. Oge tong hilap loncengna ge ditoel kitu supados pamimang ngupload hiburan kasenian naon wae baris aya bewara ka pamirsa sadayana. Kitu tah pamirsa sadayana. Mangga atuh pamirsa sadayana urang ngajengkeun deui ieu acara dongeng kumaha ngajenganana. Sok geura kapalayeun deui geura maranco dina HP-na sewang-sewangan. Prung harita si Gano cucuitan. Kok atuh Bahwi Kanta harita. Bawi ngaos pun abah mah. Kumaha hagenya we sebenarnya mah abah ge. Jangan ngerasa eleh ku Siribing ge. Jadi si Meme Siribing katut indung bapana di paraihan. Abah teh hayang ngajajal heula kana kamampuhan Siribing. Ceuk Bahwi Kanta keukeuh. Maneh nama hayang meyakeun kapanasaran cenah ka Siribing. Keur mah Bahwi Kanta boga adat goreng katurug-turug asa kasaingan pedah Siribing bisa ngarti kana bahasa-bahasa sasatoan. Sedengkeun Bahwi Kanta mah kakara hiji anu ngarti teh nyatana jeung Raja Beurit nu katelah si Gano. Malah harita oge Bahwi Kanta nyenta ka Raja si Guguk Kancana supaya sina ngarti manehna kana maksud jeung tujuan ngagogog teh teu hese. Kacrot diciduhan 2 kali ngarti wis si Bahwi Kanta teh kana ngagogogna sora anjing. Ya jangan naon ai hayang abah kitu mah ya. Baulah. Ceuing kuring oge moal ngahayang-hayang. Harita atuh Guguk Kancana nya tujuan. Sanggeus mere atuh isarah mah ka Bahwi Kanta. Bahwi Kanta jadi ngarti kana sora eta anjing gagah guguk teh geuning aya maksud anu sarua. Bahwi Kanta ngerasa atoh. Dah hati leutikna mah geus bisa ngukur sakumaha pangabisana Bahwi Kanta. Akhirna kaum dangu Ki Gano Raja Beurit jeung Bahwi Kanta aramitan ka Raja Guguk Kancana anu saterusna marehna mulang gawe ka nagara manusa. Bahwi Kanta oge teu mulang ka lemurna deui lantaran aya uar pangajak nyatana ti si Gano ulah waka balik ka nagara manusa cenah. Sanggeus kitu mah atuh Guguk Kancana satungtung urusan jeung Siribing katut siluman ucing can tuntas mah moal waka balik kitu paniatan Bahwi Kanta. Kasugri para warigi cag atuh lalampahan Bahwi Kanta kairing ku si Gano Raja Beurit
Urang tunda heula sakadap dan sakedeung ayeuna urang kocapeun deui kaayaan di alamat khususna Sirebing sakulawarga. Bangsa alam harita teh kira wancik reureuh kolot atawa jam 8 peuting. Jangkrik-reang di sarada mapaesan kayan alam. Cisir di sarada dipipirin imah sakapeung sok kadenge bebence estuni mata keung jeung mata lewang. Kaayaan alam peuting harita kacida pisan simpelna. Ngan saukur gandeng teh ku suragaan jeung jangkrik. Dina kaayaan kitu di jero imah Mang Armin. Kaayaanna ge simpe pisan. Mang Armin katut bisumi alias pamajikanana jiga nama geus talibra sare kawan tubeurangna geus capek barang gawe. Kamana ari Sirebing? Sirebing tarat-tarat harita mah geus kerek nyegrek ngunikeun katibra. Da biasana oge tara sare sore-sore maneh nama. Tapi kunaon ari harita tunduhna teu katulungan? Tunda nuker sarare di saluareun imah Mang Armin. Harita teh aya 2 makhluk anu pating curingkang digogogan ku sora anjing anu teu puguh. Rageg pating jaragug. Tapi sakitu gandeng gitu teh urang lemur ka asuh Mang Armin sakulawarga. Eueuh anu harudang. Aji, nyaka, ieu pasti imahnya cenyak. Ceuk saurang bari jeung dodongkoan. 2 urang makhluk eta teh tayalian ti utusan Ki Jeluk atawa gugug kancana anu ditah niwat Mang Armin jeung pamajikanana ka nagarana pikeun dijieun tanon mancing-mancing ka Sirebing sangkan datang ka nagarana. Benar iyo, nyantai lah. Dadoa aya nu harudang kuing geus disirep kabe oge. Urang lembur masih harees. Walon adina harita teh bari jeung pupurungkutan. Antukna warna blus-blus asup ka jero imah Mang Armin. Ngaliwatan liang kunci, terus duadana arasup panggoneun Mbah Wikanta. Delila oge maranehna geus kaluar deui bari jeung mamanggul Mang Armin katut bisumina. Lamun ditingali ku jelema mah bisumina jeung salakina teh ngalayang we jiga kabawa ku angin. Padahal dipapanggul hiji ewang. Ayah. Ayo Aji euy, rek naon deui da geus beres tugas urang mah. Nah, kalah ngajajanceng wae geuning hor. Ceuk anu saurang jigana bae lanceukna ngarasa heran. Kabaturna anu leutik telah ngajantang. Asal lieur hulu ieu euy. Gusti Raja Guguk ni tah nulik indung bapana. Ai nu dipalar Sirebing anu dipalar sangkan Sirebing nyusul ka nagara urang kan kitu ling. Kitu Aji. Terus bukan jeung raja dek diparaehan kabeh cenah. Kahese-hese juking manya ayeuna ge bisa lamun rek diparehan mah. Jeung Sirebing ribingna oge sakalian nya Haji. Mumpung keur hees gini genah. Capek-capek jeung kaberat-berat kudu mamawa mangkulu ka nagara Sagaruba. Ceuk lanceuk kena deui beri jeung kurang kerung. Alah, sama sok tanya hoanan kumaha parentah ti Ganjeng Raja atuh. Ih, urang mah da bawahan. Ayo kejangnya. Ayo atuh di
udah lihat teuing euy. Nya harita keneh. Biur harita. Mang Armin jeung pamajikanana jiga nu hiber. Padahal dibawa ku dua siluman anjing atawa ajan. Bangsa alam harita beuki lila beuki beurang. Cag urang tunda anu lumampahnya Mang Armin jeung pamajikan nu dibawaku para siluman anjing. Aina urang balikan deui ka alam manusia khususna Asirbi. Kira waci hanut moyan sirbing kerek kakarek sudang sari. Terus atuh tengah-tengah tumpat tepok ka dapur maksudna mah rek dahar meureun. Dapeteun karasa lapar. Da sirbing mah kabiasaan udang hees teh lain kacai, tapi nyatu nu diheulakeun. Di dapur buat tanda-tanda tos ngahaneutkeun kejo. Malah habuna oge tiis we teu aya tapakur teh hurungkeun. Kemana ari si Emak jeung si Abah ya? Teu marakal kejo kitu mangkatna kulina teh. Atawa bea kejona kitu. Tapi da basa sore keneh mah asa aya keneh gede keneh. Cek gerentesna hatena atuh sirbing. Bari jeung gegetret kana sirah. Terus atuh sirbing ngaleos muruka tengah imah panasaran. Terus muka reregan enggon indungna kasampak kosong. Geus eueuh indung jeung bapana di jero enggona. Oreleng atuh manehna kapipir barang ngareret ka tempat pakaian kuli indung bapana. Anu biasa sok digantungkeun lebah dinya ka tempok aya keneh ngagarantung dina tempatna. Aneh ya. Nah ari si bapa jeung si emak kamarana atuh disebut gawe bajuna jeung calana digarantungkeun keneh manya uli mamake baju bener mah jaba asa aya nu teu beres jigan ayeuna. Wah asa jadi teu paruguh kieu rasaan aing. Gerentes hatena sirbing sabot keur kitu. Gedo sadaharipeunana aya bangkong korodok meunikeun ka dakom. Ayah, saha ari si Abah jeung si Emak teh kamarana nya maknya atuh teu nyaho agan Cek eta sora berikan jeduk harita. Jika nu keur bingung gitu. Cek eta bangkong korodok nanya ka sirbing beuheungna katempok lok-lokan. Duh ngareureuwasna ari sia atuh. Maneh geuning boy. Puguh we uing teh keur bingung mikiran bapa aing jeung emak. Kamarana nya da baju paragi kulina mah arayatin garantung tuh. Cek sirbing nanya keta bangkong anu sok disebut si boy jeung korodok di si boy teh mah ketawahna teh si oboy meureun teuing. Jadi teh si Joni ngomong cenah basa peuting nyempo indung jeung bapana aya nu mawa cenah halaliber tah kudua teuing ka mana dah haliberna teh kitu tah.
Cek Bangkong Korodok antoklah anu katalah si Boy mereka terangan ka Sirbing. Teteh lah. Uing rek nanya, ari bejati si Joni teh kumaha? Si Joni teh buat teh lain? Toin, nya gitu. Buat anu sok dina tangkal muncang ningan. Boga na uwa umid teh. Nya beudeun eta apa budak kena uwa ijo. Oh, ngarti kuring oge. Kurang ajar atas siluman lain hibar bapak kuring mah jeung indung teh. Aya nu maling ku siluman jigana ieu. Aduh, moal saha ieu nu malingna? Nya naon masalah ngamake jeung nyulik indung bapak aing sagala rupa. Sirbing jadi ambek. Pedah ngadenge keterangan kitu cenah. Dibuek anu katelah si Joni eta buek teh ngaranna teh. Gidana mah sapongkol jeung bawi kanta muron. Lah kamari si Edeng oge fungsi manggihan bawi kanta keur ngobrol jeung salah saurang siluman beurit cenah. Kitu cenah cek si Kedeng mah. Pasti si Sedeng anu liang na di sisi leuweung talin. Nya eta. Jamane nya masuknya wae. Liangnya ongko deukeut jeung wates nyagada siluman nyata. Nuhun atuh Boy bejakeun. Nuhun kitunya ka si Joni nya. Ayeuna keneh uing arek nyusul ka nagara si saha masalah deui eta mah. Si anjing budu meureun ieu. Tuman sia ku aing. Cek Sirbing bari jeung napas ngahegak. Sami-sami aka. Ade sing ati-atinya lalicik siluman ajig mah. Tembana harita. Cek Bangkong Korodok sanggeus ngomong kitu mah gaclok mena oge asup dewe kana liangna. Dalila oge geus kadenge disada di liangna teh. Anak kakokoko hanapeun batu anu buni malah belah ditu nama aya tatapakan sagarupa. Jigana baet emah tatap atawa batu tatapakan imahna Aki Muin. Tunda kaayaan alam manusia khususna eta lemburna Sirbing. Urang kocapkeun ayeuna lumampahna Sirbing sesoranganan anu lumpang harita teh. Sirbing harita sanajan beuteung lapar keneh can kekecelakaan ku cai atah-atah acan. Sirbing limpang atus setengah hing alas bandawasa deuk ngajorag ka nagara Kijelug atawa si Raja Guku Kancana. Anu dua ponggawana geus wani niwat kadua kolotna numutkeun katerangan ti si Joni alias Buek jeung si Boy Bangkong Korodok nu depa dina imahna atawa dina batuna Aki Muin. Harita teh mangsa alam geus ngagayuh kana mangsa areuprepan. Sirbing anu keur leumpang bari jeung toleh rarateret ngencang ngatuhu keur maluruh ciri lawang ka nagara
anjing ajag anu di rajaan ku raja Guguk Gancana. Da sacara kitu mah atuh manehna oge can apal lebah mana nama. Jalan pikeun asup ka nagara siluman ajag teh ngan ku sumangat nawe pikeun nulungan kadua kolotna kumanehna langsung asup ka eta leuweung. Da ceuk pamikirna si Rebing mah pasti sakabeh nagara-nagara siluman mah moal aya di nu rame tangtu jauh di nagara manusia. Hadena we keur jongjon leumpang kitu. Kok gacrok aya makhluk kurubutan. Gacrok atuh kaharipeunana. Oreng si mana horeng setan pocong teh meureun anu kitu teh. Reg atuh si Rebing ngaraneg terus mencrong ke eta pocong. Kaayaan waktu harita teh geus liwat bedug magrib. Geus ampir-ampir teu katempo kaayaan di dinya teh. Ngaran-ngaran di leuweung teh atuh jaba geus poek deui. Agan. Ade mana wayak dia kukurusukan kene di dia. Eta pocong jereheul seuih. Tumanya sorana mah menit ngirung mata lieur kadengena yang ngaheok bau bangke da ukur cok dongeng anu gedebul cenah. Sora pocong atawa jurig teh ngirung padahal mah da teu kitu uge. Jurig. Kening maneh pocong. Teh kuring rek nanya ka anjeun, ai maneh teh saha? Si Rebing nalak-nalak eta pocong da teu puguh rupaan atuh. Uing mah pasti anu teu heula sok paheureuyan rana nu mararani di wahangan teh geuning. Oh nya mangkas di teanya. Karek kemana atuh? Wayak wari acrog-acrogan kan di dieu. Kade bisi kacuga teh. Mangkaning sangkilang mangkaning loba cucuk. Cangkring lebah dia mah. Mah geus biasa. Biasa we keneangan mangsa ieu. Nah amangkeun di ongko eta jurig teh. Pajarengkeun teh. Amang mah cenah geus biasa. Katek heula kabeneran atuh mang uing teh. Yang panggih jeung amang teh aduh. Puguh uing teh atuh keur bingung-bingung nyangan jalan ka nagara siluman anjing leuweung alias ajag. Cik sugan amang apa henteu? Ceuk si Rebing. Bari jeung neuteuk ka eta pocong nu gawena ucan-ucan. Guguk Gancana si Jelug marana rajana siluman anjing mah. Teh mang, namun ngobrol lah make seuri sok muringkak bulu kelek kuring mah yeuh. Memang bener eta jigana. Guguk Gancana cenah alias Ki Jelug. Karena teh peuing oge kungsi ngadenge tah. Asa apa? Aya mang apa henteu? Amang pocong. Tuh, ihanapeun tangkal anu gede itu tuh. Biasana sok kadinya daralana para siluman anjing mah. Pokna eta pocong bari jeung ngacir nunjuk. Ai curug tulang ngungkul eueuh dagingan saeutik-eutik acan. Nunjukna teh ka hiji tangkal kai anu panggedena we jidinya. Awan tu alam poe ukuruh ngarunggunukna we wungkul katempet teh. Matak estuning matak ukurayeun anu borangan. Geuman pisan lebah dinya mah jeung caneom kaayaanana. Nuhun atuh mang pocongnya. Wing ka ina kana deuk ka ditu. Leos atuh Rebing gagancangan muruk ka hareupeun eta tangkal. Anu ngulupuk teh ngadaguan heula jawaban.
Dimangkasti alias juriga kuntilanak atau pocong. Bok, kunaon hari si Agan Embing? Arek naon ujug-ujug ka negara gugug kancana. Tapi sabodo teuy, lain urusan aing. Hayang atuh harita. Setan pocong anu katelah mangding teh harita. Hiber siap-siap kakagok celek dina tangkaran. Mata kade lo lamun aya tangkaran punya pedulus tulang cileung bisi aya mangning. Sanggeusna aya dihareupeun eta tangkal. Sirebing ngajanteng panon ngapeureum bari jeung kunyam-kunyem nyaut teh teuing keur macakeun nanaonan. Dikekerayemkeun we sanggeus sadalila brai panonna dibentakeun. Anak breh teh dihareupeun ka tempo aya hiji wawangunan anu agreng pisan. Angin ngaguru hawar-hawar, mapaesan kaayaan alam siluman. Palataranana lega pisan loba kekembangan sagala rupa. Menikeun ka matak pikabetaheun anu nempok. Dihareupeun eta wawangunan anu aya dianti eta we di karaton. Atuh gugug kancana katempo aya sababaraha urang anu ngajaga. Bolak-balik lelumpangan bari jeung dina leungeunna nyararakal tumbak panjang. Ari beungeut nama beungeut gugug alias anjing. Nyatana anjing leuweung ngan kahanapna edas biasa-biasa we jiga jelema. Ieu urang pasti karatona si gugug kancana raja siluman ajag anjing budug jarian. Ceuk gerentos jeung hatena Sirebing. Bari kocingkang maneh lalumpang ngadeuketan ka eta karaton. Ari sikepna estu ninteun ludeng pisan jauh tina rasa kasieun. Hei, saya. Salah seorang penggawa harta ngagogog nyentak maksudna mah. Bari jang nyamperkeun ka Sirebing. Atuh baturna oge langsung ngaronom nyamperkeun kabeh ka Sirebing. Tong kagagogog gitu. Aing anu katalah Sirebing, aing pangna datang ka dieu ngahajak rek nyokot indung bapa aing anu digugubug ku raja sia ka dieu. Hah? Cek Sirebing ngomong geus teu aya teh aling-aling deui bakat ku nafsu meureunna. Ais. Urang aja sia. Kasar sia ngomong ti si kehede sia. Sua sia sagaya dewek mate sieun ku sia teh ngajan sia cek batur mas gagasak ge ayo. Podadan euy batur-batur mangkeluk Sirebing teh yo. Cuman euy nya capek padu calana poe. Kitu disadana teh bari jeung langsung ngejoskeun tumbakna kana beuheung Sirebing. Ai Sirebing oge atuh da lain omong tambah bau sungut. Sagala anu bakal kajadian geus dibalitungkeun. Kieu atuh harita marena ngagajeleng luhur pisan sakilat oge atuh geus aya dina satu kangen eta paronggawa anjing alias siluman ajag. Tenggelan Sirebing ngabagi ka sakabeh eta ponggawa anjing anu memangna lain tenggelan biasa. Sirebing mah tenggelan anu geus ngandung kakuatan anu rohaka anu geus aya dina dirina ti barang lahir. Sora anjing pating kowowong anu kuah gaib ngawetkeun buntutna. Para penggawa siluman anjing ajag teh atuh kontan pating kelebru bari jeung haharegungan ditungtungan ku gagaikan sagarupa abong siluman anjing maranehna teh. Sia sok sia harudang deui sia anjing edan si anjing teh sia. Cek Sirebing da memang anjing dicarekan anjing ge cicing lain artina kasar sebut kitu. Jeung atuh harita ka tengah pakalangan langsung aya anu ngagajeleng terus ngabedega atuh saurang oge saurang anu jangkung gede ngagajeleng ka hareupeun Sirebing. Beungeut terbeh ieu mah jigana teh ieu mah anjing bulldog sugan. Jika nama turunan herder ieu dalantaran gede.
lain beda manusia nu ngaran Serabil, tapi dewek salaku pati di negara anu katalaki bosongot anjing moal rek mikimer saeutik ge anjing. Mering si Hano cimana horeng geuning eta teh Kanjeng Patih gunggu kancana anu ngaku-ngaku ngaran Ki Bosongot. Jika nama yakin ieu anjing teh anjing anu halus, anjing bulldog anu galak teh. Ayeuna si Bosongot ngaranna anu halus da cukup kitu asa aya ciri merenang barum anjing. Wah, sia moncong sok mabodor sia kehed. Sulukung sakilat suku si Bosongot alias harita si bulldog teh ngapleusur nyebrut arek ngahancak kana beungeutna Serbing. Tapi eta salop Serbing ngareundeukkeun awakna jarik jeug di Bosongot ngajarig-jeugan ka bawah ku tenaga sorangan. Untung bisa ajeg deui terus nusul tepus berebna nyamprung arek ngagedor beungeutna Serbing. Udang ajar sia bawayak siap. Aduh, mangsa cekap waktu cukup para pamirsa. Urupina bae atuh ieu carita can urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah. Mang Dedi beres neruskeun ieu carita dina bagian anu ka. Tegilap Mang Dedi ngatukeun nuhun kumaha rupi perhatosanana. Urjang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag heula pamirsa sadayana. Urang tenden dihandelem hieum urang tunda dahan juang siang paranti nyokot ninggalkeun ieu carios dongeng anu judulna Sirbing. Pamirsa sadayana hatur nuhun kanggo atensina kanggo dukunganana ka ieu channel masih kene satia satuhu manco ngabandungan acara hiburan kasundaan anu kumang digelar di ieu channel mangrupakeun dongeng Sunda anu dipika cinta dipika resep ku pamirsa sang alo-alo sadayana. Haturkeun mangka pamirsa sadayana haturan. Oke mang toleh nunkeun da dihapunten. Wah pilih aya anu kirang sapagodos sareng mang aya naon wae anu duku umang dikontenkeun istilah nama teu sapagodos sareng pamirsa kirang maranah atanapi naon wae hapunten pamirsa segala kekirangan anu umang diupload di ieu channel. Sakitu anu kapihatur ti Mang urang tenden heula ieu cirios dongeng insyaallah enjing urang samper deui mudah-mudahan urang sadayana masih keneh dipaparinan ginanjar kawilujengan ku Allah Subhanahu wa taala. Mang undur diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag